Bismillahirrahmanirrahim. Al-qardu ari ieu eta nginjemkeun. Bibadil ahyani dina sebagian pirang-pirang waktu. Yadhabu indit saat tilmizu hiji pelajar ila madrasatihi ka madrasahna ieu tilmiz. Wayansa jeung poho ieu tilmiz aya khuza. Kana aya nyokot ieu tilmiz ma'ahu sartana tilmiz an-nuqudo kana duit fi waqtil pusati dina waktu luang. Yuridu ngamaksud itu si tilmiz ayyashtariya kana yen meuli itu tilmiz syai'an kana hiji perkara. Mislal hawa seperti anu amis. Payastalifu tuluy nyupri nginjem ieu si tilmiz min zamilihi ti babaturan tilmiz khamsata sintatin kana 5 pirang-pirang sen. Ala annahu netepan kana sanyana ieu si tilmiz sayaruddu eta bakal ngabalikeun ieu tilmiz ha kana eta khamsata sintatin ba'da zalika yaumi dina sabada eta poe. Nah fal waladu mangka ari budak allazi anu yastalipu anu nginjem ieu si walad min zamilihi ti babaturan si walad yusamma eta dingaranan ieu si walad al-muqtarido kana muqtarid. Wa zamiluhu jeung dingaranan babaturanana ieu si walad al-muqrido ka muqrid anu ngahutangkeun. Wal khamsatu as-sintatu jeung dingaranan 5 pirang-pirang sen al-muqrado kana muqrad anu diinjemkeun. Wa qalu zamil jeung dingaranan ucapan babaturanana lapad aqradtuka wa jawabu tilmid jeung jawabanana eta pelajar qabil tu lapad qabil tu narima kuring as-sigota kana segat dingaranan kana segat. Wa tasdipul khamsati sintati jeung ari ngagantianana 5 pirang-pirang sen eta al-qardu qardu. Pal qardu maka ari qardu teh eta huwa ari ieu qardu eta tamlikus syai'i ngamilikeun hiji perkara ala ayyuradda kana yen dibalikeun naon mislu pantarna eta sy'. Warkanuhu jeung ari pirang-pirang rukun qardu eta arbaatun aya 4. Hiji as-sigatu segat, kadua al-muqradu muqrad anu diinjemkeun ai ad-dainu tegasna hutang. Katilu al-muqridu muqrid anu ngahutangkeun ai ad-dainu tegasna dain. Kaopat al-muqtaridu anu narima hutang ai al-madinu tegasna madin. Muqtarid anu ngahutangkeun. Wa yajibu jeung wajib ala muqtaridi ka jalma muqtarid anu ngahutang muqtarid. Naon ayyarudda kana yen ngabalikeun ieu muqtarid mislama kana pantarna perkara iktarodo anu geus narima nginjem ieu muqtarid. Pedak tarodo maka di mana-mana nginjem ieu muqtarid asyarota sintatin kana 10 pirang-pirang sen masalan umpamana yajibu tawajib alaika muqtarid naon ayyarudda yen ngabalikeun ieu muqtarid asyarota sintatin kana 10 pirang-pirang sen. Wala yajuzu jeung teu meunang naon qardun naqdin nginjemkeun duit au ghairi atawa lian ti naqdin bisyarti ayyarudda kalawan syarat yen ngabalikeun sa muqtaridu si muqtarid anu nginjem aksaro kana anu leuwih loba mimma tinimang perkara iktarodo anu nginjem ieu muqtarid hu kana emma. Kayastarito seperti yen nyaratkeun sa muqridu anu nginjemkeun annahu kana sanyana
Ieu si mukrid eta layardo moal ridho ieu si mukrid biqordil muqtaridi kana nginjeumna si muktarid anu nginjem ila idza rodda kajaba di mana-mana ngabalikeun ieu muqtarid khamsata asyara kana 15 naonana sintan senna badalan barina jadi gaganti min asyri sintatin tina 10 pirang-pirang sen. Nginjeumna 10 kudu digantian 15. Nah wa hadza jeung ari ieu ada anu bieu ayyashtaritol muqridu annahu la yarda eta yusamma dingaranan ieu hadza riban kana riba. War riba jeung ari riba eta haramun haram liqaulihi ta'ala karena aya dawuhan Allah ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa halal jeung geus ngahalalkeun saha Allah Gusti Allah al-bai'a kana ngajual wa harrama jeung geus ngaharamkeun Allah ar-riba kana riba. Walau roda jeung lamun ngabalikeun sa muqtaridu anu nginjem aksaro kana anu leuwih loba mimma tinimang perkara iktarodo anu nginjem ieu muqtarid hu kana eta emma walakin biduni syarti tatapina kalawan teu disyaratkeun fala ba'sa maka teu nanaon eta tetep wala karohata jeung teu aya kamakruhan eta tetep li anna khiyaron nas karena sanyana pangalusna manusia ahsanuhum karena sanyana pilihan manusia ahsanuhum eta pangalusna ieu nas naonana qadaan mayarna wa yajuzu jeung meunang li muqtaridi pikeun muqtarid naon ayu taliba ya nyuprih ieu muqtarid dainau kana hutangna muqtarid mina muqtarid ti muqtarid qabla hululil mi'adi sameme manjingna ngabalikeun lidap'i pikeun masrahkeun daen. Wa yutlabu jeung disupri mina muqtarid ti si muqtarid ti nu nginjem naon al wafa'u mayar bitajili kana takjil nempokeun ngangkekeun. Hukmul qardi ari eta hukum qardu hukum nginjemkeun huwa ari itu qardu eta sunnatun muakkadatun sunnah muakkad wa fihi jeung eta tetep dina qardu mina musaadati ari nulungan ma la yakhfa tegasna mah perkara la yakhfa anu teu samar deui itu emma wa qala Rasulullah SAW wallahu jeung ari Gusti Allah eta fi aunil abdi dina nulunganna hiji hamba makana salagi bukti sal abdu si hiji hamba fi auni akhihi eta dina nulungan dulurna ieu abdu. Ar-riba ari ieu eta riba ma arafta apal anjeun makna riba kana makna riba pidar silmadi dina pelajaran nu geus kalewat. Wa hunaka jeung di ditu anwaun ukhra ari aya pirang-pirang warna nu sejen mina riba tina riba. Wa hiya jeung ari tu anwa teh hiji ribal fadli eta riba fadlu wa huwa jeung ari tu ribal fadlu teh al bai'u eta ngajual ma ziyadati al iwadaini sarta nambahan dua iwad alal akhar kanu sejena. Mislu antabia seperti yang meuli anjeun rubiatan wahidatan kana rupiah nu sahiji birubiatin wa rubu'i rubiah ku sarubiah jeung saparapat riba padli. Kaduana riba yadi wa huwa jeung atu riba yadi ma al bai'u eta ngajual ma takhiri qabdil iwadaini sarta ngakhirkeun narima dua iwad au qabdi ahadihima atawa narima salah sahijina ieu iwadain dua gaganti. Katilu riba nasai wa huwa jeung atu riba nasai teh al bai'u li ajal eta ngajual li ajalin karena ajal tempo.
Wa nama yahrumu jeung pastina haram naon riba al mazkuru anu dicaritakeun fi zahabin wa fiddatin dina emas jeung perak karubiyatin saperti rupiah wa riyalin jeung real wa fi ta'ami jeung dina dahareun ka urzin saperti beas wa durratin jeung jagong wa amma fi ghairi dzalika fala jeung anapun dina salian tinu kabeh pala maka henteu teu haram teu aya riba namina barang ribawi gitu.